Nah wae tuh menis kami teh karek apa bawa di leko kecil teh ya tukang jajanan serba ladan harga teh mulai dari 15 ribuan kok kayak meja bawa jeung cuangki oge. Orang pasti tinggal teh alas anu dagang teh si teh meni geulis kieu aneka topingna ge menjoba kieu aing mah ka segala aya ya teh di Garut atuh di leko kecil atuh ah. Ti mimiti siomay tahu cilok dumpling nepikeun ka acian oge aya segala aya barudak. Ya lo teh itu salah eta sambelna aing kot pikeun kentel kitu aing mah sieun ningalina oge. Hargana teh mulai dari 15 ribuan aja lamun siga konfit ka kieu mah make toping loba 20 ribu tinggal di porsi lagi aing kot ngamentung kitu. Edik bali 50 juta kali barudak ya teh mah nyelok-loko teuy. Wah bener-bener si teh mah segala kabumbuan aing mah teu bedit bumbu kan kacikruh kieu aing mah. Kumaha deui si cilokuana malah sasukana teh di keluarga baradak gitu sian cincangna di keluarga kabarunu. Lamun nu hayang mie jebek kuah mah kalau mau di dieu oge aya tinggal dibanjurkeun siri oil terus make mie siga kieu. Ya lo teh eta salah ya 20 ribu topinganna liabak kieu ti mimiti tulang kaleng tetelan segala macam segala aya. Lamun hayang persanguan duniawi mah kalau mau di dieu oge aya nasi kulit pirang nu hargana teh mulai dari 15 ribuan aja.